Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat salatan wa salaman daimaini mutalazimain bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan keharibaan alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu halaladi ruang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para sepuh, para ustad. Saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Bil khusus al mukarram guru urang Kiai Haji Udin, al mukarram guru urang Kiai Ajon, sareng para kiai-kiai nu sanesna. Urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipararanjangkeun umur anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang doakeun mugia para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Ieu kampung naon ngaranna? Mudah-mudahan pemuda sakampung Kutruk beres muludan berikut masyarakatna sing dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking sumangetna urang Kutruk ngayakeun peringatan Maulid Rasul, saking cinta anak ka Kangjeng Nabi sehingga teu kabagian bulan mulud, teu kabagian silih mulud sampai bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah. Kiai naon eta meunang ganjaran muludan sanajan bulan silih mulud dangukeun. Eueuh keteranganana eta muludan kudu bulan mulud bae. Mun bisa mah ngagungkeun Rasul mah unggal poe. Sabab naon? Sabab Kangjeng Nabi mah tilok poho ka umat samenit-menit acan. Ari urang Masya Allah Bu Pak Kangjeng Nabi mah ingetkeun can pernah poho ka umatna samenit-menit acan. Ai urang kadang-kadang satahun sakali ngayakeun muludan di penta 200.000 bari teu lalunas talolol. Aya anu kitu di dieu. Tiba heula ngomong cinta
cinta bae cinta ka Nabi aya di benta muludan teu lunas. Tapi urang kutruk mah alhamdulillah saking sumangetna sehingga ngondang kula bulan mulud teu kabagean ceuk kula silih mulud kumaha bahaji pinuh Jumadil awal aya tak kosong eta ge akhir heuleus teuing bahaji bulan roah los cenah. Tapi kami menang ganjaran meureun be moal dikurangan sagede kuman-kuman acan dangekeun ku panitia sagede kontol kuman ge moal dikurangan eta pahala ganjaranana alhamdulillah kartos Masya Allah kunaon gitu eta urang kudu muludan kiai nu mantak urang kudu muludan urang mah kudu rumasa hirup loba dorakman lamun doraka eta deket keneh lamun dorakman mah keblod itu deui urang mah rumasa ibadah teu pati beuk salat belang ben puasa teu pati beuk maca Quran teu pati da maca sholawat urang kutruk marah aya petir doang jeleger Allahumma shalli ala Muhammad kulantaran urang mah hirup loba doraka lamun cenah ieu urang andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang endek make nu mana ya Allah maaf Bu Pak punten andai kata cenah ka surga kudu ku amal ibadah urang mohon maaf ulah aja boroning nu bodona karena kiaina jeung ustadna andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan anak mohon maaf teu sanggup naon sababna ya Allah Bu Pak ternyata ibadah ke Allah teh hese sugan be cenah kiai kami atuh ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ja kami ge sok cenah salat mah belang-belang ge cek urang kutruk Masya Allah sugan be kami teh ka surgana melalui salat weuy salat urang mah usolli bapak-bapak di musola hate mah jalan-jalan ibu-ibu usolli di imah hate mah jalan-jalan sok jawab ku ibu cing jujur ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab inget ka pakaian inget ka salat eta geuning rakyat dewek tuh jalujur lebah dinya nama Allahu Akbar berbe hujan gede wow aing mana neuk kondangan isukan ya Allah baju aing beus aing teu jadi kondangan salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat ya Allah pala hadirin wal hadirat pan urang malaju bae ketika Allahu Akbar kabayang rahu tangga be inna salati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus kabeh ka bawa jawab ku lurah nu jujur ya lurah di janjian ku jelema Pak Lurah di mana saya di rumah nanti duhur saya mau ke rumah ini ada rezeki insya Allah Pak Lurah yang dulu kita bisnis gul untuk Pak Lurah 1 miliar Masya Allah keur salat urang Allahu Akbar titit wah 1 miliar jawab nu jujur inget ka salat inget ka 1 miliar tah bener eta geuning sarua aku lagi gitu mau ngomongkan batur nek make nu mana Bu Pak salat ibadahna coba urang ya Allah pala hadirin wal hadirat hese ulah kitu cenah kiai jadi dia ge kami leleutikan osok ngaji terus jam kami ge sugan bisa belajar husu alhamdulillah kula ge leleutikan macek urang dia bisa husu ja kula kamari ku husu-husuna salat asar kuat 6 rakaat heuy lain husu tah mah jelema linglung loba teuing hutang Bang Emok nah sia loba nu nginjemnya batur jurig pamajikan tolol pamajikan tolongo tedek syukur ke pangeran dengekeun ku ibu iya sina muludan rem jadah doang
Bu, nu penting mah awak cager, dahar teu menta, imah teu kabocor. Hayang naon deui, jang naon loba duit ge aya di rumah sakit mah. Ibu sok leuleuwihkeun hayang naon deui kitu. Mantak bergaul teh cing atuh pilihan babaturan teh. Ulah sok abring-abringan jeung jelema grup-grupan. Ya itu sok bring ka mall, bring ka dieu. Salaki batur mampus, sia mah tukang ojek, salakina bengek salaki sia. Bener tanta. Hi. Masya Allah, ulah sok loba teh nempoan hap, nempoan tik. Mending kene sia nempo tai pitik jeung tai pokok. Enggak syukuran baik ka Gusti Allah, alhamdulillah. Sakieu mah urang dahar henteu menta kabat. Atuh anak leleutikan ka kajadanan, bener. Nu hiji ka sakolakeun, nu hiji ka pasantrenkeun, alhamdulillah. Imah sakieu mah urang atuh henteu kahujanan, masya Allah. Nu penting mah awak cager, bu punten ari awak cager mah nyatu jeung jukut ngeunah. Ai kitu sia undang delain jukut. Woi, daun kacang lain jukut eta, jukut. Ya Allah, tepira nyatu jeung sangrai uyah, diburu lu ku daging, atuh ngeunah. Aya awak cager mah, tapi jajal awak gering, nyatu jeung paria pahit. Naon aing salah ngomong. Enggak syukuran baik ka Gusti Allah, alhamdulillah Gusti. Abdi masaki syukur ka Gusti. Awak cager salaki sakieu mah leleutikan ge usaha, alhamdulillah. Enggak salaki usahana misalkan jadi tukang ngaduk bangunan, syukur bae, alhamdulillah. Bahkan jadi kenek-kenekna acan. Ya Allah, alhamdulillah Pak, Pak, mamah masaki boga salaki bapak, syukur ka bapak, syukur ka Allah. Alhamdulillah boga salaki bapak. Gajina sampai 100.000 lantaran kuli ngaduk. Ya Allah, berangkat isuk balik jam 5 sore, alhamdulillah, masya Allah. Sakieu mah atuh alhamdulillah. Imah urang boga 2 kamar, kamar kahiji urang, kamar kedua anak 18. Kuari kereuneuh deui, masya Allah. Tiba tandeuleu tatangga urang macana ge gajina sataun teh sabulan teh 200.000, tapi balikna satahun sakali. Masya Allah, mata ke anaknya hiji bae, can nambah-nambah. Aku jarang panggil, tapi bapak jeung mama unggal poe panggil terus jios deui, reuneuh deui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Geus mantak bapak mama mapa syukuran bae ka Gusti Allah, syukur ka bapak. Ya Allah bare tomang, untung ieu mama boga salaki bapak. Baheula mah ieu mama embung ka bapak, teu kuari mah embung ditinggalkeun. Alhamdulillah. Ari eta cenah bapak kapanasan, masya Allah, usaha leus teuing paganjaran. Ari eta cenah punduk bapak pahili jeung punduk kebo leus teuing. Mama mah ridho, ikhlas dunia akhirat. Boga salaki hideung, wios Gusti, salaki abdi hideung leus teuing. Gusti kajeun hideung mah angel kablok. Masya Allah, leutak nanglek 2 cm kitu kan nyahoan. Ai ku hideung. Syukur abdi mah Gusti boga salaki hideung, masya Allah. Bahkan kamari bage meh bekasi ku mobil sampah japajarkeun plastik, la ilaha illallah ku hideung-hideungna. Nuhun abdi mah boga salaki hideung. Ya Allah, masya Allah, kamari bage ngariung ka putruk nyokot berkat 12 teu kanyahoan ja hideung ieu. Wias Gusti dodol teh nyogel legit ari hideung mah. Bener teu? Bener teu? Laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyaho kulit hideung atuh make baju hideung deui, make peci putih atuh doang teh cak-cak. Laju eta ku salakina, salakina di anakna mah mantes maneh di ku karunya di ka bapa meureun nya. Nu usaha anakna dibelikeun bajuna bapana beureum. Nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang kulit tangkil. Masya Allah, alhamdulillah. Lila nuhun Gusti abdi boga salaki hideung leus teuing syukuran bae ka Allah. Bapak boga pamajikan cerewet, Pak kajeun syukuran bae. Pamajikan cerewet nu penting kejo asak.
ji atuh ai bikang mah eta awewe cerewet geus ti pabrikna urang mah nanya kieu doang ka pamajikan cek urang mah kejo asak apa tacan sabaraha kata eta 5 mah kejo asak apa tacan sabaraha kata 5 urang mah nanya 5 pamajikan mah ngabalikeun 164 mah kejo asak apa tacan dengekeun kami mah isuk-isuk mimiting antarkeun anak terus kami mau ngombana piring laju tutur kami ngantar anak ke sekolah laju terus ngombat kotok la ilaha illallah aing mah aneh teh ka awewe urang nanya kejo asak apa tacan ka teh kotok ka babaw teh ka harti geus awewe mah cerewet geus ti pabrikna geus ti dituna geus teuing syukuran bae Pak boga pamajikan cerewet nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet lumayan wios Gusti ngeunaheun teu kudu meuli radio Masya Allah loba hiburan Gusti mata kali mah ceuli torek sabelah nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet Masya Allah imah aman eueuh teh kotokan jak kotok sieuneun bau matak cirikeun lamun imahna eueuh teh kotokan cerewet damang boga imah kotok kana labur jing cek kotok urang ulin yuk kayak masih eta loba remeh karena ge keur haol teu hayang aing kemari ge gariung aing geus eta cenah kotok bete daekeun rah kotok heuy mantap dek tuh ja geus serian nu cerewet eta sebab awewe mah kitu dengekeun awewe mah ya lamun nawar pakaian encan gepeng mah padagang can eureun ya lalaki mah mun nawar mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 Pak Haji hayang dahar di daging kotok urang mah lalaki anak 3 urang saurang pamajikan 5 kan bungkus 100 ribuan menang 5 jajal awewe mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 meuni mahal 20.000 tilu meureun cek padagangna atuh teh nu dagang sakalian kunaon eta geus ti pabrikna kos kitu ulah sungan sengi rodiah aya teh rodiah di dia aya teh Anah aya wah aya si Masito teh Icot aya si Odah si Mimin ge teh Ici si Nunung rah kumplit amat ya rakyat dewek rah terus ya atuh aja karake mulai Masya Allah para hadirin ndek make jalan nu mana ibadahna ka Gusti Allah cenah ulah kitu Kiai sugan be kami asup ka surgana ku jalan puasa lah puasa urang puasa dendam pindah nyatu ti beurang ka peuting coba tanggal 1 eta di meja pembukaan lurah pot pinuh pansarsir aya keur bulan puasa mah hayang anu eta di meja pembukaan kolok tapai kolok duren es campur es kuwut es doger ya Allah laju bala-bala bubur Cirebon Masya Allah bonteng puan kelapa muda ya Allah surabi segala narumpuk bekerja mararukung meduang kutang dina usina Masya Allah tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araya kabeh cek bapak kolotna jam sabaraha ieu karek bahasa tengah genep angel lamat teu kawawa bamati isuk cenah kan laleur acan geus garareuna kawa kabu halo aing karek sapoe tabeuh bedug tong di musola terong dur adzan batur Allah encan geh nu adzan datang kana bar tahu biak 16 ya Allah dadah itu diembat ieu dicokot ieu dihajar itu diuyup nongkorak bekieu cek tetanggana mang hayu taraweh beterap boro-boro taraweh cenah aing isa ge henteu eta kalakuan budak kutruk nu kitu eta benar
Ya Allah, datang ke masjid dihantem taraweh ngebut. Imam teu kira-kira deh. Ieu musola geus bararagus ya. Ieu aya imaman. Lain kula mah bisi kieu doang, musola ku ari masjid bararagus ari imamnya wa kabatur. Awas teu saeutik riwayat. Bulan puasa teu saeutik imam nu nyewa masjid bagus nyewa imam. Teu saeutik Bu Pak. Makana parenting anak iya lamun ibu boga anak 8 wayahna 2 tah mondok. Ibu boga anak 3 hiji tah mondok nu 2 titah neangan dunia. Musola bagus anu mimpina. Apalah arti musola bagus? Apalah arti masjid bagus? Mun eueuh anu mimpina. Endek nyaho kumaha urang kana agama. Pala hadrinul hadirat. Sok ayeuna bagi ku urang, mantak palurah dangukeun ku lurah ya. Nya. Lamun eueuh perbub kula sering ngomong di Pandeglang. Ibu Bupati cek kula, kalau tidak ada perbub, tidak ada perda, tolong sampaikan setiap ibu sambutan, camat sambutan, kepala desa sambutan, lurah sambutan, tolong per RT munu sakola aya 20 kami minta ti rombongan ustad anu mas santren cukup 2. Engke pae saha nu ngurus. Eta musola engke saha nu ngimaman. Engke Jumatan kumaha eta misalkeun aya ustad hiji gring. Saha serepna geus burit. Masyaallah. Cek masyarakat ceng, abah ka mana? Mencret. Waduh. Masya Allah, tung na eta jadi imam rah, pasurung-surung. Hayo, hayo. Nu kolok, nu ngora. Hai kakak, hayo. Tung na budak leutik rame di masjid. Ayo maju, jangan malu-malu. Masya Allah, akibat urangna eueuh nu balajar agam. Lain kita jadi kiai lain. Dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Kiaina ustadna tiap musola minimal 3 mah kudu 2 kudu aya minimalna lamun hiji mah karunya teuing. Ya Allah kula boga babaturan mang mana eta jadi ustad jadi kiai da lembu aya manehna doang meuni nipu eta berkat numpukna awak gring ngariung sampai 5 kali. Bu itu cenah itu sunatan mun gua ari deui cenah nu ieu meras imah nu itu tahlilan bener kula ka haji cenah waktu menang ka mananya. Ya Allah, lamun ka mana kudu bebeja heula ka masyarakatna. Ke cenah ka mana Ustaz? Kula ka nu heula. Lain naon cenah isi itu gering doang asana paeh moal ka belgejana. Kuat kitu eta. Jadi kudu bebeja heula engke ngeunaheun cenah ngabejaanana. Masya Allah. Kunaon eta? Ku eueuh. Mantap geura berpikir orang dia, orang kutruk musolana geus bagus. Aya eueuh nu mondok? Jujur. Lamun encan aya geura ayakeun nu marondok. Mun enggeus geura bantu ku nasehat jeung ku biaya. Nu mampuh na nu beungar kudu nyumbangkeun. Kudu kieu mun anu mondok ieu. Assalamualaikum salam. Sia balik ya mondok. Boga balik bah. Kitu kunaon balik? Kana bakula geus eueuh. Terus makula geringan bae, adik kula 8. Nu kumaha kula? Ai ulah eureun. Aing bisa wa umur. Masya Allah, hai siapa yang dibantu? Tajang ka pondok saya 500.000. Anak kata nu mampu ya mah. Eta biasna. Adapun ibu sia jeung ade di sia aing nu nanggung jawab isukan wae dikawin. Cager tah mah. Akur bapak-bapak. Je lurah teu ngomong akur. Ji, Bu, Pak ya bade ya. Coloi saurang. Sia kunaon masakan balik? Bubu ibu kula lah kumaha geringan bae. Ai, ieu ti aing. Beas tah 10 liter. Aya urang kutruk nu kitu. Pastilah. Lamun nu kieu aya nu kieu ya. Sia kunaon mandok balik. Bubu abah kula 8 geus eueuh, adik kula 8 mah kula geringan. Atuh sia deui tolol. Nyao kolot bae sia kala mondok lain gawe. Aya nu kitu mah. Kabeh lain aya deui. Atuh kula barang neuleuh kasepuhan di dieu atuh hanya aya kiai ajon aya abah haji aya kiai
Iya pala hadirin wayana urang dia kudu aya urang dia nu berangkat ke pondok ketika balik lamun boga pemajikan kudu mampu na didarokong agar dia tak bimbing kami. Masya Allah Rabbana Karim. Akur tuh hendak make jalan mana ka surgana ku urang mah salat acak-acak puasa urang mah acak-acak taraweh Masya Allah kuat diintip heula sadak cenah imamna ieu mun cenah Mang Anu waduh lambat ieu mah cenah hayang mah ekspres be taraweh Allahumma amin dalin amin kot digeber Allah Akbar sambil Allah Akbar nu ngora kuat jaja laki-laki ngangkan rujak cangkalan akan sagala kan sore kot urulu be utah balik di masjid galayang goloyong cekin cuna abah kunaon abah mabok taraweh cenah hendak make nu mana urang pala hadirin hadirat coba eta ka surga kulantaran urang mah rumah saloba doraka ayalah peringatan maulid model kieu kumaha kitu Masya Allah cek Imam Junaidil Baghdad man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman sing sahabai jalmana urang mana baik hadir ke tempat di mana eta di tempat diayakeun muludan model kieu tadi mahalul qiyam marhaba Masya Allah maka eta jalma jelas geus bagja netepan dina kaimanan alhamdulillah berarti nu datang ka dieu urang kabehan keur netep ku Allah dibere kaiman Masya Allah untung tuh untung memodal henteu nanaon henteu gek bediuk ya Allah bagja dina kaiman bahkan cek imam cek Syekh Nawawi Tanara ya rah dengekeun yo ieu nu penting yo dengekeun ya bawa ka imam balik sing sabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka ku Allah bakal diberi ganjaran perkara dunia 3 perkara lamun eta jalma tukang ngayakeun mulud tukang nyumbangkeun kana mulud nyumbang teh sia tolol itu nyumbang hayang teu ka surga hayang teu disapaatan ku nabi kunaon sia teu nyumbang muludan kunaon teuy dengekeun ieu ganjaran muludan pohara pala hadirin maka para jamaah sadaya ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia nah berjanji tadi kan dibaca berjanji ayat dina berjanji wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharib bahagia saha ti masrik dugi ka magrib bararunga bahagia ararat bararung saha Masya Allah kabeh bararunga busa satoan bunga tatangkalan babatuan bunga naon lahir Kangjeng ya Allah pala hadirin wal hadirat ulah aja baroning ketika lahirna ieu ngayakeun muludana bage araratoh jelema punten Bu Pak etalrah kula memeh bulan mulud ka Serang sami ngude ke bulan mulud eta sok meuli samping aja eta geus kitu ngaliwatan ka toko Cina eta toko Cina tokona endog eta mang meuni gede tilu puluhan ton stokna cekula koh apa itu atuh telur Pak Haji atau cek aing cek satai embe aing bukan rasaan lagian cenah Pak Haji ngomongnya gitu atau sia deh ngajawabna tolol model gitu ada meh baeng pasea atau entah geus nama terus cek ulah teh koh itu banyak amat untuk apa Pak Haji lupa apa kan bentar lagi mulutan mulutan cek ulah koh kula api-apianan be
Mulutan siapa kok? Pak Haji pura-pura. Ya mulutan Nabi Muhammad lah, Nabi Pak Haji. Saya juga nggak bakal ngakuin. Atau bari naga saya mau dia aku ku Nabi aing. Ih, ya mah Cina, aing mah geblek-geblek ke Islam. Dong orang kutruk, tolol-tolol ke Islam. Folongo ke Islam, umat Muhammad. Aja cek mana enak. Kok cek ulah. Ini banyak amat Pak Haji, alhamdulillah berkah Pak Haji. Nyawa berkah segala tas eta. Aneh ini mah. Mang eta nyawa berkah nyawa mah berkah cenah Pak Haji berkah. Berkah kumaha kok? Ini telur bulan Maulid mulai minggu depan saya oper. Pelabuhan Ratu, Rangkas Bitung, Pandeglang, berikut Tanggerang, Jayanti, Gembong, Cisoka, saya yang ngirim. Sehari nyampe 10 ton. Eta Cina atoh ulah aja baroding Cina, dalam dia pedagang mendingan jajan. Bener tak? Pedagang bakso, pedagang es, pedagang cilok, pedagang cimol. Dela aing meni sempit tadi nak asup mobil aing. Ararato eta. Untung tak? Ya Allah, ekonomi leletikan berjalan. Dulu pedagang cilok tadi cos di nyolokan ciloknya. Pedagang nanti yaki-yaki gitu nanti. Hah? Oh, naon takoyaki. Oh eta pedagang eta. Pedagang anu ngomean balon dasar ririk udah leutik deuleu. Ha teruskeun beceng dasarna ge pedagang mah terus. Pedagang bakso, pedagang mie ayam. Ngan mun bisa kieu ya pedagang mie ayam, pedagang bakso, pedagang cilok, pedagang cimol. Lamun ieu beres muludan masih kene nyesa mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong. Akur satuju. Dalerah rakyat terus banget gratis kabeh dulu. Ya Allah, demi cintaku padamu ya Rasulullah, sisa baso, sisa mie, anu tebeak, Masya Allah, jarang nyumbangkan maulidan, karena ngadenge tiki Jamal, kusumbangkan sesa baso, sesa mie, sesa cimol, sesa cilok, alhamdulillah, woi dengekan pedagang baso, dengekan pedagang cilok, lamun anjan nyumbangkan cilok, cimol, baso, mie ayam, sesana insya Allah siapa bakal asup ke surga jaga jeng gurobag nasuk itu beneran bablas langsung sebab Allah polisi di itu mau nilang dari Allah ngan lamun nges di surga pedagang baso ulah dagang deui saos di ditu mah untung teu atoh teu atoh. Ya ibu-ibu ge coba bae pan geus tatanya bae ka panitia. Hei, ai eta di musola. Di musola naon ngaranna ya? Di musola Nurul Jannah cenah ira eta muludan. Engke cenah tong kena tama timbeuri eta mah. Ya kiaina teu meunang waktu. Barangna mah lambat ngondangna. Kunaon lambat tuh atuh meureun dala-dala duitna bisi teu mahe gitulah. Pan izin mereka leutik mah ieu cenah nya. Eta ente mah panitia cacahan rah ieu mah. Atuh henteu lah aya lurah lah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Moga-moga lurah orang panjang umur, sehat badan, bisa ibadah, jembar rezeki, anakna saroleh-sarolehah. Aing melain ngalem siapa Allah lain siapa masih curiga baik. Nah tambah kayak jenah yang diberi duit, ji. Atau aing mah kajan teu kitu kena diberi ya kunyana. Iya deh kula mang mantak ieu kula ceramah cek kula panitia ieu cara naon muludan, mantak kula gagah dangdana. Ieu jarang dikeluarkeun. Paling seminggu sekali sorban ieu. Biasa nara lamun ceramah make sorban ieu kilo kurang 30 juta menangna eta nya. Kamari ge di ditu eta teh nya tadi dia mata. Beneran deh, beda sorban ieu siringan. Kamari eta rah make ieu 30. Paling leutik. Teng gede mah atuh teu sakitu ge atuh. Lah tadi teh amarana. Aduh, iya orang pan bararungah kuari di dia, betul apa tidak? Alhamdulillah, maka cekang jeng Nabi, man farihabina farih nabi, sahajalma anu ketika aing dilahirkan ke alam dunia cek Rasulullah, farih nabihi, maka aing jaga di kiamat bakal bungah ke eta jelema.
otomatis jelma nu dibungahan ku Kangjeng Nabi bakal babarengan asup ka surga jeung Kangjeng. Alhamdulillah. Ya Allah, jarum masa urang maloba doraka. Betul apa tidak? Ya Allah, geus ku sabab sakitu hadirin. Ieu pahala maulid ku God. Cek Syekh Nawawi. Sing saha bae jalmana urang mana bae anu ngayakeun muludan maka bakal dibere ganjaran dunia 3 perkara. Bejakeun supaya tahun hareup leuwih sumang. Hiji, lamun jalma tukang ngayakeun muludan, hiji bakal dijembarkeun rizkina satauneun. Hayang jembar rizki, gedekeun muludan. Ima rizki hayang jembar nyumbang teu daek, ai maju berkat beuki. Eta nu kudu dibedil ge nu kitu. Kam jadah doang. Sok enak aing kadang-kadang eta. Benar tak? Ya Allah, pala hadirin. Makra heureuy we atuh Bu. Supaya tambah sumang. Duh, dole hayang jembar rezeki insyaallah. Lamun jalma nyumbangkeun muludan bakal dijembarkeun ku Allah rezekina dibere cukup satauneun ti bulan Jumadil Awal kuari sampai 1 tahun Jumadil Awal engke ku Allah bakal rezekina dibere cukup. Teu cukup ku amin kudu ku nyumbang. Ima amin mare mantap kana muludan. Terus hayang jembar rezeki enggak seorang tahun hareup mah siap. Oke? Dak tahun hareup aing masyaallah meuni nyeredet hati aing. Balik ti dia musyawarah jeung salaki, Pak, ada yang tadi Ki Jamal ngomong, ada yang ngelah aing ge. Deket layar beri molor. Ya Allah mama Pak kabita. Oh si mama ge insyaallah Bapak ge tahun hareup lah siap urang tahun hareup pokona siap. Insya. Amin. Ya Rabbal. Sing semangat tahun hareup. 2 cek Syekh Nawawi. Lamun eta jalma tukang ngayakeun muludan bakal hirupna ku Gusti Allah dibere aman satauneun. Hiji eta jelema moal dicongcong oray. Amin kitu sia. Hai sa mending muludan tapi nyumbang muludan mending dicongcong oray. Nu kadua moal ketabrak motor. Amin gitu. Moal ketabrak mobil. Satauneun aman coba. Moal kajempet lawang. Ih, pajar tah henak bener kajempet lawang. Sampai lecet masih henak eta kajempet lawang eta. Di moal bakal aman 1 tahun. Ya Allah, bahkan cenah ge eta kampung moal kahuruan. Moal katarajang angin puting beliung. Moal katarajang banjir. Moal katarajang gempa anu ngorbankeun korban jiwa lantaran ku gedena ganjaran mulud. Ya Allah, kamari teh aya gempa bage urang karak saeutik gempa jelema kuat geus kabeh ngagalib deui. Komo di Cianjur kamari dulur urang bener teu? Ya Allah, saeueta Allah kawasa. Kiai, tah endek nyieun hambana zikir sakolong dunia teu kudu gede, digilekeun saeutik. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelema kabeh mararuji. Gusti Allah kawasa. Endek nyieun hambana zikir sakolong dunia teu kudu gede. Digilekeun saeutik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keur aya gempa keur aya lini aing pot nganclok keluar. Pamajikan kula teu make tium-tium acan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Blok keluar. Nah cenah kiai sieun atuh lain cari selamat dong. Daripada aing ketinggalan kenteng. Nganclok eta mang ulah jeung pamajikan. Ya Allah, barang datang keluar anak orang di jero. Anak nu leutik rah. Ya Allah, balik deui ka jero, balik deui keluar. Sugan anak orang angel nu dibawa ku pamajikan. La ilaha illallah, kakarak sakitu pake gempa komong ke kiamat. Kuat mararuji ya Allah, la ilaha illallah pamuda keur gapleh. Kuat muji la ilaha illallah tapi double gedep jojong keluar tolol tas eta. La ilaha illallah, la ilaha jojong terus kieu. Polongo tas eta bloon. Ibu-ibu keur ngising di kamar mandi. Aya gempa kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat digunting cepet. Ya Allah. Kuat langsunglah keluar. Ya Allah, kaget-kaget kuat tengisang sampai peuting.
Ya Allah, Rabbana Karim, kusieun mun asup nama. Ih, ke salat Isya teh langsung mah teu kawawa sieun. Mana cacalakina mah. Lini. Gempa. Heuy, cek salakina ieu mah aing gempana eumbeurgana lain deui. Meremena trauma. Pamajikanana, ya Allah ya Rabbi, Pak, meni masya Allah mama tadi, ya Allah meni kerja jantung meninggal lenyap. Ya Allah Pak, kau eta cek cenah ke kiamat masya Allah. Ngaju bapak anak naon tuh ka dieu. Tariris. Ih, cekolot baheula ge lamun aya lini, salaki jeung pamajikan Allah ulah sok berhubungan tubuh. Ulah sok jima salaki jeung pamajikan, ulah sok mesmeo. Naon sababna? Sebab Pak cekolot baheula ge lamun engke netes anakna bisi leulinieun. Engke leungeunna kikian bae tah. Mending mun jadi tukang marawis mah eta. Coba lamun tukang tandur pan eta pare teu nancep-nancep eta kikian bae tah. Atau mending mun jadi lurah atau mau bisa tanda tangan ya kikian bae leungeunna. Coba eta kakarak aya gempa sakitu. Mantak lamun jalma tukang mulu dan moal aya gempa anu ngorbankeun jiwa. Amin. Ya Rabbal. Nu kadituna lamun jalma tukang ngayakeun mulu dan bakal aman satauneun eta kampung moal aya pamalingan. Agal dijaga ku Gusti Allah. Ku gedena jeung berkahna ngayakeun mulud. Bahkan eta kampung lamun sok ngayakeun muludan bakal timbul sinar cahaya kampungna. Lamun kampung telok ngayakeun muludan bakal peuleuk kadeleuna ku sabab naon teu kasorot ku cahaya Kangjeng Ro lantaran tilok mulud. Tuh sok umuh kadeleuna ge kampung nu tilok muludan mah sanajan itu ahli kampungna baleunghar. Masya Allah. Tapi lamun kampung sok ngayakeun muludan biasa bae masyarakatna indah adem ya Allah. Sebab naon? Sebab disorot ku cahaya Kangjeng Ro. Ya Allah, iya Kangjeng Rasul ningalikeun Bu. Ya Allah, cek Rasulullah umat aing. Urang kutruk deuleu ngayakeun muludan aing masyaallah, koti sore kene anak dibawa itu dijingjing. Ya Allah aya nu tungkul bae salak beak opat. Ya Allah. Ayo aya ngopi di coba kopi datang mah jeung panitia. Ieu kok bingungeun panitia. Aya anu ngabulak bae ngarokok teureun-eureun. Teruskan ngarokok mah lagi ngarokok. Ngarokok tuh teureun-eureun rokok mah beak batur dipindah. Pat para rindah batur tungtungna. Eta ngaranna Rojali, rokok jarang beli nu kitu eta. Heuy, bakal aman rasa tahunan eta masyarakat. Amin. Rahayang teu aman masyarakat. Moal aya palingan rah bakal aman. Satahun amin ya Rabbal. Bisi teu percaya urang dia. Cana bener teh eta muludan bakal aman satahunan. Coba jajal. Penting iya tanden motor di dia. Di luar udah diasupkan. Iya keur ngetes omongan wali bener tah henteu. Tanden motor di luar. Kuncina cokot ka imah, cukup kunci setang. Bener teh isukan motor urang leungit apa aya? Kumaha kiai lamun leungit? Nasib tah mangarana. Ulah nyalakeun kula. Ulah nyalakeun aing dengke. Ji. Heuy. Ya Allah, dangukan ku ibu jeung ku bapak. Nah, sabaraha ieu kiai nyumbang muludan supaya menang ganjaran doang nu tadi. Maka nyumbangna kudu sadirham. Sabaraha cenah? Sadirham. Ai sadirham sabaraha kiai? Sadirham eta 4 gram emas. Lamun emas kuari sagramna 4 juta kali 4 kali 4 seberapa? Sadirham 4 gram emas. Berarti kuari 1 dirham 4 gram emas. Berarti sagram 1 juta. 4 kali 1 juta 4. Lamun jalma nyumbangkan muludan 4 juta bakal diberi ganjaran tadi. Mantak teu amin teu sakitu ya nyumbangna. Bari teu lunas. Kadenge berapa juta? HP kabeli. Anak hayang HP Android, ya Allah, kok di balangan imah sampai pareupeuh kacana. Beuleikeun langsung ke indung bapana.
berangkat langsung ke ditu tuh. Ya Allah kasih kupat tak mana? Ya Allah ya Rabbi, beli langsung HP. Nu 2 juta paling murah, HP Android. Kata HP Cina tadi Islam deui kunyana. Eta jatuh di hutang HP kabayar, HP kabai. Ai kunaon jeung muludan sia teu kabai. Jawab sia polongo tante nu kitu. Atuh ja eta lain cek aing ya. Insyaallah tahun harap moga-moga hidayah taufik ya Allah. Jembar rezeki kabehan. Niatan ti kuari ya Allah Gusti mun abdi mun abdi cek tatangan namun sia naon. Mun aing boga milik gede aing nek nyumbang muludan tadi cek ge sadirham 4 gram emas aing boga gusuran 1 miliar. Sumbang kowe muludan 40 juta. Amin gitu. Ya Allah. Terus Masya Allah, hiji deui nu terakhir. Lamun jalma ngayakeun muludan, hadir kana muludan doang urang kieu. Hadir diondang ku urang dieu. Atanapi ngadengekeun langsung aya urang ka ditu bela ngadiran muludan. Ya Allah ya Rabbi, maka naon anu digaranteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul. Eta rah caritana ieu boga babaturan neuk nyalon lurah. Nek nyalon lurah cerita beman. Nek nyalon lurah barang geus kitu beuh kaji calon 4 abdi mah budak keneh abdi mah duitan. Oh. Aju kumaha ya imang adu nasib be cenah. Minta saran tika haji. Oh, minta saran. Oke. Minta saran. Minta doa lah ka indung bapak. Aya keneh ibu bapak? Aya. Minta ampura dosa, minta doana. Terus tidinya cekula ngayakeun muludan. Niat ngayakeun muludan hiji hayang dihasapatan Rasul. 2 ieu kulang jadi lurah tahun ieu. Aya. Maju kumaha ngayakeun muludan anak. Cukup niatan ku anjeun meh nah hate. Teu kudu diomongkeun. Niat abdi ngayakeun ondang kiai tasakuran. Mun eueuh kiai nu ngadukung sia saha bae geus. Masyarakat 15-an 20-an ayakeun sia marhaba baca ku sia ta santri sewa jaloba nu nganggur santri. Kula rah kitu bae. Eta maca deba sareng maca eta Kang eta Mang macanan lain hiji tenan hiji ditanu burdah baca kulantaran eta mah nama geus nekat bener hadina aja kumaha duit eueuh ya Allah arembungeun eta jadi naon ngaranna tim sukses duitan udah itu lo mah dulur nabe gitu. Masya Allah dibaca niat muludan burdah marhaba eta lawan anu 4 hadirin lamun dihitung dihijikeun eleh keneh ya Allah pohara ieu ganjaran muludan teh ya Allah bahkan para hadirin bu hayang naon ku ari ibu cicing di dia mementa cukup dina hate bae tuh kudu disebutkan anu terang hate urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ku berkana muludan ya Allah. Abdi salaki ya Allah, deugel ya Allah Gusti. Nguseup bae unggal peuting ya Allah, salaki mancing bae ya Allah. Muga-muga berkah muludan sing sadar eta gagang beuseup sing potong ya Allah. Muga-muga ya Allah jangan mending mun bebeunangan ya Allah. Berangkat asar balik isuk ya Allah mending mun bebenangan ya Allah laju molor ya Allah Gusti ya Rabbi ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah ya Allah Gusti nusuk nu saurang nih salaki abdi ngomen lalayangan bae ya Allah kolot-kolot ya Allah aya di dieu nu kitu ih komplit amat eta rakyat hayang naon gara ya Allah Gusti solehkeun hate salaki abdi insyaallah kalau bakal disolehkeun berkah muludan ya Allah yang kabayar utang ya Allah utang ya Allah utang Bang Emok ya Allah utang Bang Keliling ya Allah Gusti abdi mungeus ya Allah abdi mungeus ya Allah moal ngahutang-hutang deui ya Allah yakinkeun ka iman Gusti ya Allah abdi Gusti berkah muludan abdi yakin ya Allah yakin ya Allah ta eta urang mah hayang boga naon hayang naon geura sebutkeun
Pemuda woi, pemuda jomblo. Langsung ya Allah, berkah mudah yang kawin ya Allah. Palestina geus perang bae ya Allah. Moga-moga Israel sing dielehkan ku Gusti Allah ya Allah. Amin gitu. Orang Palestina dulur-dulur kami ya Allah, moga-moga diberi kemenangan ya Allah. Diberi kesabaran ya Allah, diberi kekuatan ya Allah, diberi ketawakalan ya Allah. Musuh-musuh Allah hancurkan ya Allah. Kuberkahna kanjeng Nabi ya Allah, kuberkahna Maulid Rasul ya Allah. Rabbana Karim. Hayang naon pemuda ya Allah, kawin ya Allah. Mun bisa makasih Dewi ya Allah. Kadang deulekeun abdi mah Gusti si Dewi ya Allah. Nangkara kasa diluhureun ya Allah. Lamun angkup asa dihandapkeun ya Allah. Ya Allah, lamun keur nginum inget ka si Dewi langsung kebersekan ya Allah. Lamun keur geus dahar beak 2 piring inget ka si Dewi langsung seubeuh ya Allah. Teu meureun geus beak 2 piring. Abdi ku bogo jasa Gusti ka si Dewi ya Allah, tapi mainan teu bogohan. Ieu dukun mah geus beak 18 ya Allah. Bahkan dukun nu kamari mah ka 19 ya Allah ngomong kieu. Lain doa nu teu manjur beungeut si anu koromod da malah bade. Tapi ku hari abdi yakin ya Allah berkah muludan ya Allah. Si Dewi sing ngajodoh jeung abdi yakin ya Allah. Ai barang isuk-isuk teh kling. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Ini dengan siapa? Ini Dewi Kak Kemod. Oh, Dewi. Kok sinarieun Dewi nga-WA? Oh, kok sinarieun. Emangnya ada apa Dew? Ah enggak, kangen aja. Iya Kak Kemod juga aneh. Dulu kan Dewi hewa sama Kak Kemod. Sampai diajak kawin enggak mau. Sampai di Ciduan ini banget Kak Kemod sama Dewi. Sampai sekarang hangitnya kerasakan sekarang. Atau kota hangitnya kerasakan. Rabatan bau pan hangit mata ih. Iya maafin Kak Kemod, makanya dalam hari ini Masya Allah. Emang Dewi kenapa sekarang bogoh lagi sama Kak Kemod? Nggak tahu itu Kak Kemod. Kalau dulu emang lihat Kak Kemod genek. Jadi kayak lihat kadal aja, hewa enggak, resep enggak. Terus itu pas muludan kemarin di Kutruk tuh di musola Riyadul Jannah. Itu mendadak banget Kak Kemod ruhaya. Berarti manjur ya muludan. Hayang naon kira? Hayang na ibu mementa. Ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah, abdi anak 8 ya Allah. Coba anak abdi usaha sing anu maju ya Allah Gusti, jadul bapak kamu tuh ya Allah. Ya Allah anak abdi ku berkah muludan sing anu maju ya Allah, usahana ya Allah bener bae menang 4 poe. Anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus usahana. Dijabas eta mah doana jahayang maju ieu. Dagang cilok didorong make gerobak maju eta rah. Terus, nah jadi ya. Mantak iya urang, lamun anu digerenteskeun dina hate cek Nawawi bakal dikabul ku Gusti. Nah, geus pertama nama hayang dihampura do, tetepkeun iman is, anak hayang saro insya Allah. Laju naon tuh ieu kiai tujuanna diperingati Maulid. Nah iya geus terakhir apa ya? Setengah 12. Rah iya setengah 12 terus apa enggesan hei nu mantak urang kudu muludan paladirin hiji tujuanana tasakur ka Allah. Tasakur naon? Yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul, bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Rasul. Nya naon untung nak itu kiai jadi umat Kangjeng Nabi ribuan miliaran keuntungan. Innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Saknya surga cek Kangjeng Nabi diharamkan ku Gusti Allah pikeun nabi-nabi nu sejen sehingga aya heula nu bakal asup ka surga pertama. Wa hurrimat alal umam, surga diharamkan ku Allah ka umat-umat nu sejen hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat aing heula anu bakal asup ka surga.
iya nu diharapkan ku urang ya tasakur ka Gusti Allah hiji muludan teh tasakur ka Gusti Allah anu kadua urang teh ngayakeun muludan tujuanana urang keur daftar diri ka Kangjengna ieu keur geus absen ayeuna ieu ya Allah engke jaga di alam mahsyar jelema pakewuh pala hadirin ya Allah eta di alam mahsyar jelema kumaha kitu ya Allah Gusti nu agung diantep ku Allah 1000 tahun ya Allah teu dikumahakeun 1000 tahun ku Gusti Allah diantep eta umat kaditu ya Allah bring kaditu diantep ku Gusti Allah 10.000 tahun tidinya langsung Kangjeng Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah cek Gusti Allah ya Muhammad irfa' ra'saka hayang naon Muhammad geura atuh anjeun geura menta ieu lah ngaranna syafaatul uzma syafaatul uzma eta syafaat keseluruhan orang kafir ge disapaatan ku Rasulullah pipas lil qada dina tempat hukuman jaga di akhirat jadi kieu diantep ku Allah 1000 tahun umat ka mana kuduna tah ketika Rasulullah mementa dijabah ku Allah orang kafir ka neraka khalidina fiha abada orang mukmin anu iman aya nu langsung ka surga teu deui teu make hisaban deui aya anu dihisab heula aya anu mampir heula ka neraka muga-muga urang mah ulah lah aya urang kuduk mah teu nyahonya sigana aya banget kieu mah cek ulama kitu mun teu mampir heula lah urang mah kahayang mah embung urang mah geblek-geblek tolol-tolol polongo-polongo urang mah umat Kangjengna embung ka narak hayang disapaatan ku Kangjengna hayang asup kasur alhamdulillah ya Allah pala hadirin nah iya ya lebah dia ya bu pak aya nu mampir ka neraka rah begitu mampir ka neraka papanggih jeung engko oh si engko deui hayya cek si engko kamu lulah kutluk cek si engko kamu Islam engko kamu tetangga kiai kamu umat Islam tetangga kiai tapi kenapa kamu masuk neraka cek si engko koe onam make onam tas engko ngomongna poho meureun neraka ieu panas koe onam masuk neraka wajal-wajal saja sebab koe bukan Islam wajal-wajal saja tapi koe di dunia kayak layak Masya Allah uang koe banyak tuh lihat pabrik-pabrik punya koe pabrik salimi punya koe pabrik sabun punya koe pabrik anu punya koe umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe bener kajian nama baru orang kutruk cicing be jeung lurahna hayya kamu Islam engko KTP kamu Islam kamu lumah dekat musola tetangga kiai engko kami masuk neraka koe onam make onam dia sing ngomongna masuk neraka wajal-wajal saja tapi koe di dunia kayak layak lihat istri koe cantik rumah koe 3 tingkat mobil koe banyak kamu orang udah miskin rumah mau lubuh istri udah bengek kesrek hidung monyong cerewet deui cenah waduh kumaha ye nya geus kieu duh cicing be tah kunaon iyalah torojol sapaat Kangjengna cek Gusti Allah Muhammad pintu neraka hendak ditutup ku kami geura teangan bisa aya kana umat anjeun nu nyelap eta Kangjeng Rasul bu asruk-asrukan geus poho ka capek poho ka sagala-gala ngabelaan banget nu ka dieu nu dareugel teh rumah setan teh degel jawab ngaku cinta ka Nabi tahajud tilok witir tilok qobliyah tilok ngomong nama cinta be cinta rumah sate orang degel ya Allah oh Gusti ya Allah diteangan disingkap-singkap ke neraka ku Kanjeng Nabi barang di dalam bener urang kutruk doang cek Rasul sia urang mana kutruk
Kumaha tadi di ayeuna lurah ka mana? Panghandapna. Ya astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Henteu geura diangkat lurah mah langsung. Wau jeung aing langsung diangkat. Aisyah kumaha tadi masuk ke neraka. Udah lupa omong Rasul geura angkat beurelan teu kawawa panas ieu. Aisyah orang mana? Orang kutruk. Aisyah Islam talain atau Islam Rasul. Sok salat sia. Kadang-kadang. Oh sok sia puasa ngan 3 poe. Sia sok salat paling ke Idul Fitri. Ya Allah. Pernah siapa baca sholawat? Ayah petir doang Rasul. Budicat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi siapa Islam? Islam. Ayah keimanan. Iman ke Allah. Iman. Iman ke Rasulullah. Iman. Cek Kangjeng Nabi. Ya Rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun. Gusti asupkeun ka surga. Saha? Jalma umat abdi anu aya dina hatena keimanan sanajan sagede seureum ateul. Ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Gusti cek Rasulullah asupkeun umat kaula sanajan dina hatena aya keimanan sagede kuman. Alhamdulillah. Kurang kumaha Nabi ngabelaan urang. Di dunia ngabelaan, di akhirat komo. Ngadoana ge Rasulullah mapikeun umat. Gusti di masjid ijabah. Umat abdi ulah dibere siksaan jeung cobaan sampai umat abdi maot kalaparan. Moal aya umat Rasul maot kalaparan. Kumaha Gusti Allah, heuh Muhammad doa anu ieu ku aing diijabah. Umat anjeun moal aya anu paeh sampai kalaparan. Ngadenge urang kutruk rah sabaraha taun urang cicing di kutruk. Aya eueuh urang dia anu paeh teu nyatu sampai kalaparan. Aya eueuh. Kunaon saya eta dulu kalaparan sampai paeh. Aya nu kitu. Eueuh aya ge paeh teu nyatu. Lamun paeh teu nyatu mah aya. Atuh piraku jeung paeh nyatu deui. Begitu yang disolatkeun ka mana cenah maitna keur nyatu heula deh bobongkong naik gitu mah. Tages ieu nabi ngabelaan urang. Urang ge kudu bener-bener sing rajin mun ngaku cinta ka nabi lobakeun maca salawatna, sing akur jeung tatangga, ngaji saminggu sakali, salat ulah taringgaleun, mun bisa berjamaah, mun can bisa ulah sampai ninggalkeun salat. Insya sing alakur jeung tatangga, jaga persatuan dan kesatuan. Tahun bulan hareup, tahun hareup urang milih presiden. Nu harade pala ulah ribut, beda masing-masing jojong ngan ulah ribut. Ketika aya nu meunang urang doakeun jeung dukung eta presiden urang. Jaga kesatuanana jeung persatu. Bebas pilih bahan mangga bae rek sasaha ge teu langkung ibu sebab nu jadi presiden anak terbaik putra bangsa Indo. Kartos, Karti. Ulah ribut kunaon sia batu nu jadi presiden sia nu ribut. Aneh. Nu pang deukeutna bae. Bener. Meminta ka Allah Gusti tunjukkeun calon pimpinan negara abdi ya Allah pimaslahateun dunia wal akhirah. Jelos becoblos. Terangkum. Ja calon nage aya sabaraha aya 3 cenah ge cenah kula ge. Ja can nyaho. Kitu eta kabeh putra terbaik putra putri Indonesia. Ulah ribut. Ketika menang sahabat jelas doakeun ku urang moga-moga ya Allah pimpinan kami jadi pimpinan anu iman takwa ka Allah anu bisa mimpin rakyat di dunia wal akhirah. Kitu doakeun ku urang insya. Sing alakur jeung tetangga akur jeung baraya. Ulah pagoreng-goreng sangka jeung dulur jeung baraya jeung tetangga kudu pabagus-bagus sang. Ulah pa goreng-goreng sangka tengeunah goreng sangka manungeun mah goreng sangu. Nya, heeh, tah geus insyaallah anak urang isuk-isuk SD tos dohor madrasah ti beurang giring tah belajar malaca Quran titipkeun ka urang ka ustadna sebab ieu budak wari geus eueuh akhlakan ka kolotna, eueuh akhlakan ka papadakna. Pala hadirin hadirat, maka ku sabab sakitu dengan berkah maulidan muga-muga urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipanjangkan umur anu barokah, menang taufik hidayah ti Gusti Allah, jaga di kiamat disafaatan ku Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu
wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin alal yahudi wan nasara wal majusiyin wa min hamazatis syayatin. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma anqidil masjidal aqsa min bara'atil yahudil mu'tadin wahfadil muslimina wal mujahidina wa ikhwanana fi biladi Palestin alal yahudi wan nasara wal majusiyin. Allahumma ahfadhum, Allahumma ahfadhum, Allahumma ahfadhum, Allahumma qawi imanahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum.